Teka dapat duit pisan pesak duit tuh aing jaba bulan puasa jabara leuleus kieu ieu teh ari henteu puasa era ku batuh ari puasa laleus duh ujang meuli rujak-rujak acan ke burit teh kumaha kamana batur sahur milu sahur batur buka milu buka ulah sambil gandeng lah ulah awas jiga nu heueuh sakarang ge puasa sabaraha poe mun geus leuleus atuh ya hari puasa mah teu ketang sapoe teu ketang 2 poe komo ngamimitian ai tutur kamari macan puasa barang dar teu wagit wag aya nu ngamimitian puasa henteu padahal kalah batal we bieu ngobrol cenah mun teu puasa era cenah ku atuh dah gitu eta mah puasa mah kewajiban satahun sakali sarua jeung salat nu 5 waktu mantap cek urang ge lamun teu puasa era mun Roma nyebakan ieu soto nyebakan naon iya padahal oh nyaho aing ngarti loba hampas urab eta suudon ulah sok kitu ka jama jadi urang mah semangat jadi waktu demi waktu waktu ti lohor ka asar ka maghrib teh tere sing sumanget komono tereh ka cida mah mun geus setengah genep tereh mun geus setengah genep minta kurang bingungna cuma mainan ari bingungna boga jang meuli rujak-rujak acan bareng urang lamun teu dibujuk ku rujak tas puasa aduh urang masuk asa jadi sang mah dipanderikeun oh tah mun kamari mah leuheung urang da kalapa samangar kan oh dewegan dirujak we kabeh dirujak bakat ku hayang seubeul-seubulna jeung mangaranana tadi rujak urang pusing lah direnges oh direnges kitu minta cek pamajikan teh naon ieu nu teu asna tulang cek urang teh nah tubuk tabakana gado minta kasalalung sek kieu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, aya aya bos urang. Bos naon lah. Kena naon sih? Jadi ka walung se, ka puasa. Ka leuleus ku puasa, puasa ieu masalah ekonomi didongengkeun wae, ari abdi mah da jerat atuh. Kan si udah mah meninggal lu we nya eta dan teu didongengkeun diantep we da angger karasa keneh mentak mending keneh blak-blakan Ya, geus we ayeuna mah ame semangat siang-siang kieu nya. Ku serek mere informasi ieu. Informasi hayang apa tuh informasinya? Informasin kabungaheun atau api sebeut. Teuing ya. Paling ke informasi karipuheun. Ulah karipuheun mah ulah dicaritakeun ka batur. Kayak naon ieu? Ieu teh aya informasi di Google. Ieu teh di YouTube. Apa buga? Google. Di YouTube, Anu dina HP nu gambarna buleud. Heeh, tanu kitu. Apa bersama pun apa pisan teh nu kitu teh. Bilang nama informasi nama bunga di YouTube. Wah. Aya yo. Jadi contohna yo. Mana lah ieu mah kapan HP ieu mah. Tah, tinggal eta. Wah. Oh. Dah. Benernya. Tah. Bener. Naon mana apa? Kayak nyeting asal leuleusnya. Mana apa? Teu. Naon ieu mah? Teu aksara na tulisan nanti. Nah, cuma apa? Atuh naon sarurat aing. Ayo atuh ka ciri ge aksara henteu. Ongkos sarurat tapi teu apal kumaha. Surat cetek beda. Apa Google, apa YouTube, apa kumaha aku ya. Diberi apalnya tah. Kok ari apa kieu mah disurudat-surudutnya? Nya surudat-surudut. So kadang-kadang belabas ka ditu. Kadang make oli. Nah, informasi nate kami telah mengirimkan pembayaran. Wah. Kayak pang jadi jajak. Lain bayarna bayar naon? Pembayaran ke rekening bank Anda untuk gaji YouTube. Geus gajian. Selamat atuh selamat. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah berkat tanggung jawab urang jeung anu nguruskeun ana. Untung urang nguruskeun rujaknya. Beli rujak. Jadi datang jang mulina. Alhamdulillah. Nah, eta kudu ka mana neang eta? Ayeuna ieu teh dikirimkeun teh kana nomor rekening nu geus didaftarkeun gitu. Alhamdulillah geus ieu geus naon? Geus
Naon sih eta teh aing rahmat. Luas. Nah, bisi musuh. Da soalnya Bisi. diajar Taki-taki mah kudu. taki-taki. Ya. Sing ramat guys. Rahmat ge da bisi ngabahayakeun. Iya, gitu. Jadi Luas. kayak orang eta nyokot penghasilan tapi ka mana nyokotna? Cuang nu gampang we, cuang ke ATM. Nah, geus kudu sasadiaan. Hmm. Jagong jeung kalapa karungan bawa ka ditu keur kanu mere duit. Jam naon? Teu Urang kudu mah eta mah. hayam. Hmm? Ame ituna atoheun si Atim sa Nah, ATM. Atim mah Nah, Ke ATM. umrah mah wahaya mah Eta mah naon. eta mah mesin lain jalma, eta mah mesin. ngomong aku sih di babahan jalma itu. Kosi. Eta mah mesin praginan dan duit. Heeh, eta Tah mah. aing kagenokan teh nyampe aku sorangan ya. Atuh Geus pernah can mawa duit ke ATM. Acan. Acan. Can. Yo, cuang. Ya maksudnya rek barang bawa Nah, gitu. teu kudu da mesin eta mah. Moal bisa ditanya kayak disangka urang nu teu ecreug teh ngobrol jeung mun mesin. arek ke Banjar mah lain mah karung mah kunci kontak na mesin mah. Naon? Ajang ngontakeun gitu. Kunci kontak. Aduh, kabungah ya jeung kabagjaan ya. Mm-mm. Sok sanajan urang can berangkat ka ditu. Ya, kudu Alhamdulillah semangat, Gusti Nu semangat. Maha Suci mah moal bedakeun. Ya. Urang yang di Cisagaka Gunung Gemok. Arek aya rezeki. Ayolah siap ayeuna cuang ka ditu nya. Karena naon kan itu na? Ya karena itu we anu meh barang-barang Kendaraan. Karena kendaraan we. Pan urang leuleutik geus boga mobilnya. Kendaraan. Macam udah channel gitu nya. Geus di aya di ditu. Ayo Iya. atuh. Yuk ayo sa. Beurang ya panas Ya, ame. Assalamualaikum deh nuhun nya deh nya. Siap. Bareng, Ayo, bareng. ayo. Ayo. Ayo dah. Aduh, aing mah. Mana naik ke heula bisa tinggalin. Kerek saya nu mah mobil. Urang rek mah mobil. Kaduga gitu. Maksud dan nyetiran. Gitu. Ya, hampur ada orang leungeunna keur teh enak. Heeh. Nya ka stang setir teh baat. Baar. Heeh. Jadi kau lempeng. Sip, urang can kasih Atim ka ATM. Ka Banjar ka ditu. Ojeng bos. Bos. Nya ayo sok. Ka itu mau berhadiah. Wah, atuh lah di takol-takol atuh. Siap, ayo. Ada. Yuk. Wih, Mang Uda nyetirannya. Ternyata Mang Uda bisa nyetir, Itu lumayan. Lumayan. Sama karena Toronton. Oh, pada Toronto. Alhamdulillah. Halo, Dek. Ah, Aing mantap. kabungat teh alhamdulillah. Pertambangan. Teu kalah lapar puasa teh nama. Oh. Saum teh teu kalah sarapar kan. Tuh. Ente nama sababna orang nyokot duit. Oh, Nyokot gaji naturan teh. alhamdulillah. Bos aku mah urang pan ieu teh gaji pertama urang. Wih, gaji pertama. Jadi ti suk niatan rek nyen rujak teh moal nyieun ayeuna mah rek meuli. Waduh. Nya meulina aku dek meuli teh rujak alpukat, rujak kalapa ngora, Oh, gitu. rujak cangkaleng, rujak rejuk, rujak rujak jeruk. Anu teu karasa teh itu ada deh. Teu karasa urang perjuangan urang Acu Muda Channel dimulai di Riungan gitu sampai ka ayeuna urang pan berangkat ke Banjar gitu ayeuna menuju Banjar. Arek mana? Kasih Atim. Weh, ATM. ATM nah si Atim. Si eta mah da ngomongna ngan atim-atim bae. Batur ATM atim. Alhamdulillah. Deng tingku zaman-zaman canggih-canggih ayeuna nya kan Dek. Iya. Eta mah ada Google. Teu apa ieu Google teh teh. Ayangnya mah buga. Oh, Buga. kan bug dina angel. Google. Google. Nah, jadi Google teh suatu istilahnya engine pokoknya mah internet lah gitu. Oh, ya. Anu ayeuna mah segala sesuatu ku internet kan gitu. Canggih-canggih Canggih. Dijelaskeun mah panjang mah cum teu cukup ku sabulan. Oh gitu. Gitu. Aduh, genahna coba make bantal guling. Ya. Narik kuat Tuh. jeung ka genah ayeuna. Yes. Hmm. Mudah-mudahan we sing sarehat anu nguruskeunana ADD utamina. Amin ya. Sing semangat lah ieu mah. Saremahan. Ada urang mah kapan tadi ge tina ngamumule seni Sunda. Ya. Urang mah urang Sunda, asli urang Sunda ngamumule seni Sunda. Cenah ayeuna seni Sunda geus rek rada leeh lah ulah kabawakeun da. Ulah kabawakeun. Naon atuh? Ulah. Da seni-seni urang, hiburan-hiburan jang urang. Nah, gitu mun ceuk dina wayang rek perang masing teuneng sing ludeung lah. Atuh urang dina pelaksananana batur teu resepeun jan teuing. Da urang mah Da lain jang jamaah anu teu resepeun wungkul ieu.
dari Waduh. Jamata loba ke seluruh Indonesia Bisa tuh. gitu, bisa Loba nu gitu. resep jeung loba nu henteu panejama mah aya nu komplain aya nu kontra. Mantap. Gitu Kang. Gitu. Bari ngobrol ge bisa buka pengkos. Bisanya. Pengkolkeun mah. Lempeng we gitu. Peng Gitu. da baheula mah boga mobil atuh urang ge boga opat cum bereto. Oh, Nu gitu. sorangan eta deh. Kan? Nu sorangan. Aya nu tilu dunungan. Tapi alhamdulillahnya jadi bisa nyetirnya. Ih. Ayeuna ieu apa jalanna ieu apa? Kan? Apa ieu Ah, ka? pokoknya mah orang mah janji aya jalur bodas tengah jalan we eta mah. Oh, gitu beres. Juang ke ATM-nya. Ke ATM ka Banjarnya Oh, orang menuju Banjar. Oke, sabada beres Idul Fitri kan orang aya rencana Waduh, so. Acung udah cenah aya acara di Pangresa Ade Kusnandar Ya. di bos urang rek ngayakeun acara show di Bekasi. Wah. Amin. Amin. Tapi tongila Ah. para penggemar Acu Muda, ka para subscriber, ngaturkeun nuhun, 4.000 nuhun. Dan nuhun pisan karena pangrojongna, karena simpatisana. Nah, nuhun pisan. Itu karena tanpa ayana penonton, tanpa ayana subscribernya, orang ge moal bisa gajian. Nah gitu, sabalikna deui ti Kang Acu Muda channel sapenuhna ngadungakeun ka aranjeunna anu ngadukung sing sarehat. Amin. Para Malahan. sana ageng rezekina. Malahan mah sok aya nu ngobrol kieu. Tah cenah ka model ka urang kitu aya keur manggung. Tah cenah aya pemain YouTube, cenah aya teh. Tapi cenah pemain YouTube teu jadi duit. Nah aya nu ngomong kitu, urang mah cicing bae tara ngobrol. Proses atau proses. perjuangan. Pemain YouTube tara jadi duit cenah ka urang. Dilacak ya geus dilaluhur tara disebutkeun orang pemain YouTube. Tara nu model lancekan nu di luhur. Gitu. Itunya, pokoknya mah ayeuna mah cuang ke ATM we. Dina ATM mah tuh kudu barang bawa ada mesin eta mah lain Ai jalmi. suka teh mau jago. Intina mah Salak pono. jabaning rada tiis di ATM. Ai pangtis. Pokoknya mah tiis we kayak geura. Nya, ayo atuh cuang ka ditu nya. Siap. Siap, ayo hati-hati Mang Uda. Yo. Ya. Ya, Alhamdulillah. rada keselnya. Geus nepi kapan? Siap. Alhamdulillah. Model. Cicing urang ya. Arek ka tukang heula rek mawa ieu mawa karung. Jadi mau karung jang naon? Kijang duit. Kapan sok ngurusut kenan? Cini. Teu kudu. Kapan ngurusut ke? Sanu pamadan. Ngurusut teh ti lamun ragrag ti luhur da imah tina keselepet itu berinya rolol. Wah, mau ragrag Bisa dia. disaka teu benar kayak mawa karung. Tapi mudah-mudahan kayak kaharepna mah ang ngambil uang teh sing kudu make karung. Amin. Amin. Amin doa eta Ini teh. Jawa kolot menuju juga nu apa aing mau karung ge meunu nyalakeun. Siap. Tuh. Ayo, Ayo. ayo terus yuk. Ayo, Ayo dah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. rek gajihan teh. Iya. Tiis kan? Aduh. Gitu. Sok bawa atuh. Bawa atuh. Ke mana kartuna? Bisa Kartuna tuh? mana? Weh. Urang bentar. Sudah ente. Iya, yuk cuang di nonu iya nya. Tah. Di mana ya? Iya. Tah di dia we nya. Iya. Oh, atau di dia tuh. Tah Mang Acung di ditu, ame katingali. Tempokeun. Ayo tinggalikeun. Ieu Ada- ATM, ieu ATM teh ieu jadi teh kudu di Oh, Lain eueuh huluannya. atuh lain ya mah. Siap. ATM lain atim. Siap, diasupkeun nya. Nyatu cos. Cos aja. Tandian Pak, tandian. Siap. Cicing aki nandean. Cicing. Siap. Ayo urang belum di mana? Mah cicing kumaha urang-urang nandean itu. Ya, siap. Asupkeun heula pina. Ada. Siap. Oh. Penarikan tunai. Ya. Aca. Acan. Kira. Acan. Siap. Ya. Siap ya. Ya. Tandian. Nah, ku ieu euy. Ya, tandian. Nandeanan ada ku peci. Acan. Geus ngahiung. Ngahiung. Oh merubut. Acan. Can. Nih euy. Aya keluar deh. Oh. Nah, lain tidinya bari nage ti luhur tadi dia. Oh, ambil ti luhur. Oh, alhamdulillah. Baru copong. Ya, ti luhur. Jadi lain ti handap. Eta mah aya kegiatan we. Yes, ya, diambil. Ayo, siapa ulang? Alhamdulillah. 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 Ayo, siap.
Kartuna. Iya, kartuna. Atuh nuhun. Ayo. Tah, ayeuna mah jigana aura-aurana teh tadi mah lemes, ayeuna mah jadi cenghar ge ya. Enggak jadi Alamin ada deh. puasa biasa teu puasa we. Keberhasilan tanggung jawab ti Acung Uda Channel jeung kreatif itu mulai seni Sunda. Alhamdulillah orang terus berhasil sasireun sabeunyereun duka sabaraha artosna tapi da alhamdulillahnya Kangnya. Iya. Samureun alhamdulillah. Cek istilah mah akibat kula dang heureuy kitu nya mun heureuy teh mah urang bisa ngabukti ngajar Beli aya nu kaheurain ka sabit nami ka sebred nama hapunten nya. Terus deui kieu ada teh ngahaturkeun nuhun ka anu simpatisan ka Acung Uda Channel. Subscriber. Subscriber nya anu parantos ngarojong, anu parantos muka ngahaturkeun nuhun ti kidul sakidul, ti kalernya Kang sakaler, ti kulon, ti wetan. Tumbang sati orang-orang Bekasi. Ngahaturkeun nuhun anu parantos Sumedang. ti karesep gitu. Mudah-mudahan anjeunna sing sarehat paranjong yuswana Amin. Amin. Pidoa sagemblengna ti Acung Uda Channel kitu nya Kang udahnya. Ya. Nuhun pisan nuhun. Mudah-mudahan saran sareng kritikna Amin. sias nuhun. Abdi nampi oke sekali deui anu langkung utami ka bos urangnya. Ya. Ka Ade Kusnandar hatur nuhun parantos dijari-jarikeun. Amin. Siap. Kolot Ade jeung Abi Ya intina mah sing tambah semangat. Dan soalna naon? Soalna nya istilahna mah kesenian orang ulah pareum. Ya. Maksudnya ai pareum mah moal gitu nya tapi kudu dimulai terus gitu nya. Terus nya potensi-potensi nu aya di Bapak anu aya di Mang Acung gitu nya. Ulah nepikeun ka nya istilahna mah kumaha nya? mundur Hanya di kandang. Ah. Gitu dah. Tapi sing bisa mancanegara mudah-mudahan. Amin mudah-mudahan. Oke mah mudah-mudahan kapayeuna mah Mudah-mudahan. nyandak ke ATM teh nyandak karung teh beneran gitu. Nyalah. Da teu ku kawadahan gitu. Amin. Keun wae motivasi Ya, atuh urang nya. mah da kakara asup ka si ATM ATM. ATM seungitnya. Seungit atuh. Tempat tiis. Tiis. Eta teh lain kulkas, lain wadah duit. Eta gitu Oh. hareras gitunya. Iyalah gitu. Mantap ya. Intinya mah sakali deui ka para subscriber Ya. nginghilap di istilahnya mah dikritik, di komen, pamikiran gitu nya tanapi siap. pamikitana istilahnya jarang upload, diingetan terus gitu Terbuka ya. Kang Acung Uda Channel. Iya. Ame semangat terus ya. Eta. Gitu. Alhamdulillah. Atur nuhun sakali deui nya. Siap paturun sami-sami. Mudah-mudahan subscriber orang sadayana, penonton sadayana anu teu acan subscribe heula, anu teu acan komen heula. Nah, terus minghilap di-share gitu. di-share. Terus Acung Uda mudah-mudahan sadayana sararehat. Amin. 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 Sakitu pangintennya. Gitu. Engkolkeun da ulah lembur. Siap. Bisa nepi ka lembur. Cuang bagi-bagi rezeki. Amin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.